Poksa urang lalaki katelah Inon cumarita radalu mengis bari ngahurun balung kutulang. Awak dibuligir ukur make celana sontog dina lawon kamar hideng. Kumaha wae euy urang makaya teh duh boga sawa ukur satala pokeong teu kajadian. Teu weleh digangsing we ku hama. Da baheula mah keur jaman aya keneh nu jadi kolot urang sarerea. Pepelakan teh salubur we teraya gangguan. Rajin aya hama ukur hama kungkang leming hileud. Geus pugu ari manupit jeung bondol mah da teu ngaruksak-ruksak teuing atuh sok rajin we kalah sawareh-wareheun. Nah ari ku zaman ayeuna masyaallah kula balebating hama. Samodel hama kutu loncat hama hileud geus pugu hama kungkang jeung manuk-manuk nepi ka kiwari ge aya bae. Eta deka eta teh ku hileud euy. Neuleuna ge sok asa kukurayeun meni uteuy. Dina sadahan aya kana puluhna siki mendingan gebleg we. Disemprot mah disemprot ku obat itu obat ieu. Oh ieu mah lodari isuk berang we malah asa beuki ngalobaan. Nu batak geus pusing mikiran perkara hama, na kudu dikumaha cenah dibom we kitu jelegur sina malodar kabeh. Nyaan asa pusing dewek mah. Cek Inon siga nu ara dumeh makaya teu kajadian. Nah, ilaing mai ngomong teh kawas nu gadung Inon. Kawas nu gabreg we bomna atuh hama di boma. Nya modar jeung ilaing-aling na meureun. Ieu atuh da pusing deuk malah ku bebengok hama. Mani teu ngaraskeun pisan ngamana binih meunang nganyuk gemuk ti kaude teh. Mana pajak bisa dibayar ka balai desa. Bari rajin bisa nyawa setahun sekali ngadon turun hujan sabab di urang mah. Ngadaguan turun hujan sawah guludug teh di urang mah susah ku cai. Temal Inon bari ngarongkong dompet bako kalawan ngalaan saroko. Pok tatang Enon katelah udil maira. Saleuheung euy Inon. Ku mah kungkang atau ku mah urang mah sareng euy-euyeun mah rajin kaala euy. Narajan digangsing ku cucungik si monyong. Aduh ai heueuh. Cucungik beurit ku ata dipunggal jalamina atuh. Nu jarocong we euy mayak pakahanap. Aduh aing mah mangkaning pare murah keneh atuh dipunggal. Aduh tak ku eta nu si badul teh. Tah euy. Nu kacida mah si monyong teh geus hampurana pisan ku si wolak monyong mah. Kitu leuwih hese ngabasmina basa kamari mah kuring. Dikirim perlu jadi alo enrin jeung racun beurit. Nya harita kuring ngeraput sampe satangka ti pipir tuluy dipesek. Menang mesek dicacagan kawas keur para meri we. Dibanjur ku enrin jeung racun beurit. Sorena pada asar si sampe nu menang endrin jeung racun beurit teh dirantaikeun we. Sakuring kotakan ceuk pikir kuring da moal teu pabayatak temenan sida bangkena. Nya atuh isukna ku dewek di teang ka sawah. Waduh teh. Kumaha Inon loba nu ngalodarna? Udil bangun kaget netep kana beungeut Inon keur ngaheurungkeun bensin rek ngarokok. Lain loba nu malodar tapi eueuh sasigi-sigi acan bogo. Sampai mayak pare ledis. Teu nya sasarang euy acan. Pamajikan dewek mah balik ti sawah kuat ka jebleh atuh. Nya ngerasa kaget dewek mah ku walak beurit teh. Mun hese pisan ditumpesna. Caturkeun basa minggu tukang diayakeun gerakan umpes beurit. Sakumaha hasil kumpulan ti desa harita rungkun-rungkun di asrah ku ratusan urang. Tiap aya liwang atawa gonggo disemprot ku obat sawareh nu diempos ku haseup obat. Nu mawa anjing aya puluhna meuni sigeun rek perang ngancurkeun musuh. Sakitu di asrah ku ratusna urang ukur meunang opat siki kitu geus gede-gede indung leungeun. Padahal eta berita waktu diintip ku kuring meuni ngasrek atuh. Sorana ge meuni aleuh sugur meuni saheng we. Lah ieu beunang ngan opat siki pek we palikiran ku laing sararea. Sanu teu ngarasa aneh geura. Samala itu Mang Sudinta jeung minantuna. Opatan kira-kira pukul 11-nya. Teu maksud teh 11 peuting. Hari ini ti imahna marwa baterai hiji sewa. Minantuna aya nu mau bedog ngagaprekna cangkengna. Aya nu mau paneungeut tina dahan peuting selong. Caturkeun rek ngala beurit ti peuting cenah. Ceuk palikirna pasti peuting mah kaluar tina sayang. Caturkeun Mang Sudinta jeung minantuna geus taropi ka sawah. Gog obatanana cari ngogo hanapeun tanggal cau. Heuleut sawatara menit kadenge cenah ku Mang Sudinta sora nu ngaguru. Disangka mah cai solokan ngocor ti girang. Ku kituna Mang Sudinta panasaran ningali heula kana solokan ceuk pikirna bisinya cai ngocor. Barang berai di baterean atuh eta mah euy heueuh.
cek Mang Sudinta ieu mah nu disangka cai solokan teh buktina mah babalak si monyong mending ngasrek teh Cerita ngadingding semu hideung euy. Atuh Mang Sudinta jeung minantuna teh meurebeut ngasrek kitu mah mending ngaguru boro-boro bisa ngadek atawa ngagebog nu pugu mah ngadon ngayak-yak we kabeh tanggeutang kalcau atuh teu sirikna ngaritutan maneh bakati ku gila jeung sieun. Akhirna mangadon ting bertak lalumpatan balalik dek ka imah sewang-sewangan. Isukna diteang ku Mang Sudinta ka sawah. Kapan parena hempa kabeh teu nyisa sasiki-siki acan euy. Mangkaning kotak anu Mang Sudinta mah galede. Isukna tuluy kagegeringan apan minantuna taksiran mah baluas meureun beurit aya rebuna. Nu mata kage ku beurit ayeuna mah euy kuat kakasrek-asrekan. Baheula ge memang sok rajeun aya beurit tapi teu kitu-kitu teuing samodel ayeuna. Kawas beurit siluman we teh mah euy. Padahal ku zaman ayeuna obat pikeun ngabasmi hama teu kurang atuh. Tapi anger we loba deui. Nu mata kudu kumaha ngabasmi nanya euy. Aban dipikiran pikeun numpesna. Batan kapikir malah hulu jadi butak atuh. Cek Mang Inon ngobrolna ka Malina. Cing sugan Mang Udil bisa ngakalan kudu kumaha numpesna si monyong. Pokna bari ngareret tuluy neuteup ka Mang Udil. Ngaso heula. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Mang Inon harita ngareret tuluy neuteup kana beungeut Mang Udil. Lah nyaho teuing kumo dewek jelema biko atuh Inon. Nyari ceuk dewek mah lamun ku obat itu ku obat ieu teu beunang wae. Eueuh deui jalan limanting ku urang sobar we bari urang nanyerenkeun ka Maha Kawasa. Heueuh ka pangeran. Memang Mang Udil atuh Mang Inon sering hehe. Ari Mang Udil aduh mun mata pikaseureun kos bodor pisan. Ngadon rek nyerenkeun ka pangeran aekeun kitu cita newakan si monyong. Jadi maksud nyerenkeun ka pangeran teh lain itah pangeran newakan beurit. Nganaon rupa nu aya di alam dunya ieu. Ceuk paribasana uteuk tongo walang taga roh godong-godongan sagala ge kagungan pangeran. Ya lintang ti pangeran nu nyiptakeunana nu mata kunyangakeun we kanu nyiptakeunana. Sanajan kurang dipake aral subaha dipake buah catur ku balarea ai geus kitu buktina mah dibasmi kumaha ada buktina ge teu beunang. Eta geuning dari ceuk ilaing tadi kamari ieu kungsi ngayakeun gerakan numpes beurit uratusan urang bari disemprot segala rupa ku obat anu meunang ukur obat siki. Nah ari datangna beuki loba cenah kitu ongkohan da lain urang bae atuh nu ngaruksak tatanen teh euy. Dalak lain ka urang we ka batur ge sarua samodel ka urang jadi kabagi kabeh. Unga rek di ala rahu rajeun aya nu ka ala boro-boro bisa cukup keur mayar hutang urut temu atau bisa kagantian urut biaya ngagarapna kagantian urut binina ge pan teu bisa lain. Nu mata geus we ayeuna mah tong sok teng loba carita tong loba omon sabab eta mah kawasna lain sabeurit-beuritna Inon. Mang Udil setengah ngupahan diri sorangan. Ari sabab manehna ge sarua nyawahna teu kajadian. Lain sabeurit-beuritna kumari Mang Udil geus sidik tikus majarkeun lain beurit. Sok aneh-aneh ari si Mang nyarita teh. Cing lain sugan Pardi bisa merebong bolongan kudu kunaon atuh euy panolakna hama teh euy. Aduh. Babakuna mah euy ngabasmi si monyong alias beurit atawa hama nu sejena. Sabab ilaing mah jana ngabogaan pakaya pangheubeulna sanajan pakaya warisan di kolot ilaing oge. Teu kitu sugan atuh ilaing mah. Heula ku kolot diboga palakia sangka nyawah eta tatanena kajadian. Inon akhirna mah tumanya kata tangana katelapar. Ai nurutkeun sakanyaho kuring mah euy. Ditalila nyunyuhun sirah nu ieu. Aya deui we nu weureu gadung jeung ari ilaing geus sabaraha kali sangaganti hulu. Makaya aturan nyunyuhun sirah nu ieu sagala. Kabeh ge nyuhun hulu mangan saeta-etana sia sasiki cing sok tuluykeun. Nyanurkeun sakanyo kuring ulah wakanyega atuh. Ya, waktu nu jadi idung bapa raya keneh di kieuna. Lamun rek tebar nya. Sumawuna lamun rek dibuat teh sok make sasajen diopat juruk patakan. Kalawan sok nyieun sangurangon anu jangkung teh dirarawisan ku opak tak kitu. Tang angin, dupi, kupat, cau jeung sabangsana. Atuh geus kitu,
aya kejo tumpeng saasupan kalawan diungajuru kota kante sok make naon nih ngaranna teh lah naon umul-umul geus kitu prak ngadua beres ngadua kakara di pibuatan di mana paregeus ka alam kabeh tuluy disimpen heula kana leuit tapi cara kitu teh ayeuna mah geus eueuh euy rajin aya umul-umul di sisi jalan di mana aya pesta-pesta ayeuna mah da kitu sakanya kuring waktu aya keneh jadi kolot cek Pardi nerangkeun zaman baheula waktu kolot araya kene nah ari ayeuna ilaing sok nurutan samodel kolot ilaing baheula kitu matak tara lantaran batur ge da eueuh nu make atuh sakumaha nu dicaritakeun tadi ku kuring teuing geus teu usum ayeuna mah make kikituan teh teuing eueuh pakeunna sugan ayeuna mah eueuh deui jalana lintang urang kudu nurutkeun caritaan ti Mang Udil nyata ulah dipake aral subaha bari urangna sing yakin percaya ka Allah sabab eueuh deui nu maha kawasa lintang ti Allah nu kagungan sagala makhluk di alam dunia tadi ge disebutkeun utek tong walang taga roh godong-godongan diciptakeun ku nu maha kawasa tapi ari ditarekahan mah kudu sama da urang hayang boga rezeki atawa hayang boga duit nyari teu ditarekahan mah ku jalan usaha moal ujug-ujug gubrag ti luhur langit atuh da ge sugan nya ulah ponok pangharepan ngajalankeun tareka sangkan urang tatanen aya hasilna bari sajabat ti kitu urang ulah teu nurut kana sagarupa anyuran ti pamarentah atawa ti bagian penyuluhan pertanian PPL geuning naon disebutna teh PPL kitu nya Kang Udil oh bener PPL artina PPL teh nyata petugas penyuluh lapangan tema Mang Udil bat Mang Udil mah euy aya kamajuan euy make harti aya harti nyaho harti PPL sagala tadi dieu tak tage urang kudu daek rajin milu riungan di balai desa teh euy da ilaing mah kumaha di bejaan ku RT aya rapat di balai desa momo datang paribasa nyeri cangkeng nyeri bulu batur kerja bakti maneh mah ngarengkol majarkeun teh keur teu ngareunah awak batur babarengan usaha menerkeun solokan maneh mah kalah kamolor teh neuleuh manutas kerja bakti keur ngaropi di buruan batur gancang maneh datang hidung ngopi pan teu beres ai maneh mah cek Mang Udil ka Mang Inon ngaso heula para mitra sadaya harita Inon dicaritakan kitu ku Mang Udil tuluy nyarita di wah sok ngera-ngera Mang Udil ngajarkeun heueuh we keur nya teh lah moal tungtungna ngabako urusan si monyong mah lah tak nama-nama koleng we kana utek yo ieu can boga jukut kuring mah ieu barudak keur areueuh ye Inon ngorejat nang tu ujung ka ditu geura balik angguran lain dewek mung lila ngahaminan ngan dewek mah ngaraskeun we ka ilaing sakitu boga pamajikan cerewet teh teu kaop lalaki liar hayo ke bisi majarkeun ku dewek di bawah teu bener dan nya tu pamajikan kuring mah tak pi kasebeleun lah cicing ku cicingna di imah teu boleh ngeceblok liar ngocoblak lamun teuras ka anak mah diserenkeun ku kuring mah teh nyaan pusing atuh da mana mikiran makaya teu kajadian mana mikiran hutang jeung pajeg can dibayar temal Inon jerut turun tuluy ngaleos balik kitu deui Mang Pardi jeung nu sejena kabawakeun baralik sewang-sewangan harita Inon sadatangna ka imah teh kasampak pamajikan katelah sarti keur kakedengan bari nyusuan budak di kamarna lol Inon ngelol tina lawang bari ngagegero di sarti es maneh teh arek naon ngagegero bae bari nage bari nage na make balik sagala geus atuh ngadalang di imah batur sugan sidik we balik jadi sona ye bibir teh sarti ambak bari nguniang hudang anakna tuluy sare mending ngagebrak sabab geus wareg nyusu anger si eta mah geus datang kitu teh meuni eueuh kabosen pisan salaki cicing di imah disangka jelema ku uleun ari liar ku liarna ngeceblak we ari maneh hayang kumaha atuh jadi salaki teh sarti make nanyakeun hayang kumaha sagala pikiran atuh kesorangan nu matak nanyakeun kitu ka harti ku dewek teh ya Kang Inon biraku teu ngarti kana kawajiban lalaki nu geus boga anak pamajikan rek dipararak sinalang layeseun da meureun karasa ku sorangan gari beuteung kosong mah tibatan ngadon ngobrol mah anu teu matak ngadatangkeun pihasileun matak naon atuh urus pakaya kabaon koredeun mana tutuh cucungik doma sarti ngambek bari ngajengkat keluar ti kamar gek biuk sisi lawang nu kadapur terus ngajang itu beda ti bujur asif
ye hari mana nih Sarti terbuka polo boga panon teu maneh teh rupanya maka ya geus dua usum ayeuna teu kaala pisan teu ku hama wereng ku hileud teu ku hileud ku cucungik beurit hantem-hanteman digarak kalah kabobotan ku rek marabkeun ka hama rek marabkeun ku cucungik beurit ieu mah usik bari urus pakaya tinggal ya atuh ku pakaya batur gedol siludas ku cucungik beurit cerewet bawe mun dibiarkeun sorangan maneh lalaki aya ku ayana di imah digamreng teu digamreng di budian dihar kuliarna ngacablak we temal inon paketek bae kuring rek liar lah tawar minta cicing aya di imah lain kuring mah rek liar mah beral teh teuing masing ka mana-mana ge asal liar nu baris ngadatangkeun hasil lain liar kalakangan ngobrol ngadalang teu buku dati teu ikut ngadu bako ngadu huntu di imah batur disebutkeun teu boga pikiran teh jelema sager teu boga anak pamajikan atuh ini siap-siap dicabok ya kuat kita biana karena kita mah geus ngacablok teh nah ikut babada ulah rampau kudu ngagapong kitu kan tong kitu cit Sarti mantap gitu tabu sia non badi tipe kolot to maena cakut pugu aturan nanas dan capari teh kami mah tepung di maneh teh itu jarian lain di jalan Pasampangan pugu tempatna pugu indung bapana dikira aing rek kolong seran dikarenkeun ku sia kan jadi kolot wah si aing mah mau jadi kolong seran tong borone geus bage to da ayeuna pisan heug teh teuing si asal kerenkeun ku maneh kan jadi indung ka bapak aing boga keneh kolot da pugu turunanna senajan kolot kami ku kagak boga sia kan udah ada kan ayeuna sia harinya mah sia geus soream baraban anak pamajikan buru-buru aing ini sia teh wani ka aing ha mun morejatna memang kitu wani sagala rupa kana urusan bebeneran mah namun kitu di dieu nu salah kakara moal wani namalang dicabok sager ku aing sok rek nyabok mah geus siksa sa ieu mah Nyi Sarti nyirilik para mitra sadaya mung hanya kal waktos nu